Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah hatur nuhun pami daramang mah. Alhamdulillah rabbil alamin. Urang tiasa neraskeun pangajaran bahasa Sunda sapertos biasa dina dinten ieu. Sateacana hayu urang ngadoa sasarangan. Mugia Allah Subhanahu wa taala mugakeun panto hikmahna sareng maparin pitulung mangrupi rahmatna. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Wala urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala masih kena dipaparinan kasehatan dina dinten ieu tiasa diajar sasarangan. Masih dina pangajaran opat ngeunaan pengalaman pribadi. Minggon kamari hidup parantos mikawanoh pengalaman pribadi. Nah, deungeut ieu urang teraskeun pangajaran opat nyaeta nyaritakeun jeung nulis pengalaman pribadi. Nah, satos hidup mikawanoh panginten naon pengalaman pribadi teh tinangtos hidup tos paham tos ngartos ngeunaan pengalaman pribadi. Kompetensi dasarna 3.4 mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek kebahasaan dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi. 4.4 menyusun dan mengomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Nah, nu kahiji urang ngabahas ngeunaan nyaritakeun pengalaman pribadi. Hidup geus nitenan conto wacana anu nyaritakeun pengalaman. Rek ayeuna hidup nyaritakeun pengalaman pribadi ka babaturan sakelas, tapi hadena mah samemehna nyieun heula rarancangna saperti kieu. Nu kahiji tangtukeun jejerna. Jejer atanapi tema. Nu kadua tangtukeun judulna. Anu biasana mah judul teh diluyukeun jeung jejer. Nu katiluna di mana kajadianana. 4 iraha lumangsungna. Nu kalima lamun hidup henteu sorangan saha bae anu milu kana eta kajadian atawa nu terlibat dina eta kajadian. Kagenepna kumaha lumangsungna eta kajadian teh. Nu katujuh naon anu karasa ku hidup waktu harita. Nah, tadi geus disebutkeun yen unggal jalma miboga pengalaman masing-masing. Urang bisa nyaritakeun eta pengalaman ka batur. Nyaritakeun pengalaman leuwih lega ambahanana tibatan ngan saukur nyebutan pengalaman. Nah, ayeuna aya hal-hal anu perlu ditetelakeun dina nyaritakeun pengalaman teh anu patalina jeung kajadianana. Di antarana anu kahiji waktu kajadian, nu kaduana tempat kajadian, katilu saha bae anu milu kana eta kajadian teh salian ti hidup. 4 untuyan kajadianana ti awal nepi ka akhir. Nu kalima rarasaan hidup waktu harita. Kumaha rarasaan hidup nalika kajadian eta. Nyaritakeun pengalaman pribadi dina seuh-seuhanna mah atawa dina prak-prakanana mah taya bedana jeung ngadongeng. Ngan ieu mah anu dicaritakeunana lain dongeng, tapi pengalaman sorangan. Dina nyaritakeunana oge komo upama nyarita di hareupeun balarea mah anu kudu diperhatikeun teh nyaeta di antawisna nu kahiji sora kudu bedas ambeh kadenge ku sararea. Nu kaduana ucapanana kudu bentes atawa jelas ambeh henteu salah harti keur nu ngadengekeunana. Nu katilu tempona oge kudu diatur, ulah gancang teuing, ulah ancan layar teuing. Nu kaopatna wirahmana kudu merenah. Nyaho iraha kudu tarik sorana jeung iraha kudu halon atawa teu pati tarik teuing sorana. Nu kalima sikepna kudu merenah. Henteu popoyongkodan tapi henteu katembong kaku deui. Anu kadua saenggeus hidup misalkeun nyaritakeun pengalaman di konsep ku hidup, teras hidup kedah nulis pengalaman pribadi. Nah, nyaritakeun pengalaman mah
dikedakeun sacara lisan. Tangtu beda jeung nulis pangalaman anu diebrehkeun dina bangun ti nulis atawa tertulis. Dina bangun ti nulis basa Sunda anu digunakeun pikeun panganteurna nyaeta ragam basa loma. Jadi basa sedeng. Sangkan ngalancarkeun dina nuliskeun pangalaman, alusna mah nyieun heula rangkai karanganana. Rangkai karangan teh eusina mangrupa pokok-pokok pikiran anu arek ditulis. Saterusna eta rangkai karangan teh dijadikeun padoman atawa patokan anu bisa dimekarkeun deui jadi sababaraha paragraf. Urang bisa nyieun rangkai karangan dina bangun kalimah wawaran atawa kalimah pananya. Tapi anu leuwih gampang urang nyieunna nggunakeun kalimah pananya. Pikeun mekarkeunana tinggal ngajawab eta pananya dina wangun pedaran anu lengkep. Nah, minangka conto tengetan rangkai karangan ieu dihandap. Misalkeun aya hiji jejer atawa nyandak jejer pangalaman diajar nabeuh angklung. Nah, kumaha rarangkaina? Nu kahiji, naon tujuanana diajar nabeuh angklung teh? Tangtu boga tujuan, ya. Nu kadua, iraha waktuna diajar nabeuh angklung teh? Nu katilu, kasaha diajar nabeuh angklungna? Nu kaopat, saha bae anu diajar nabeuh angklung teh? Salian ti hideep misalkeun saha wae naha babaturan jeung sajabana. Nu kalima, kumaha prak-prakanana dina nabeuh angklung teh atawa pelaksaanana kumaha dina nabeuh angklung teh? Kagenep, naon bae pangalaman salila diajar nabeuh angklung. Nu katujuh, kumaha kamandang hideep? Kamandang teh pamadegan atawa pandangan. Kumaha kamandang hideep kana prak-prakan nabeuh angklung teh? Nu kadalapan, naon hikmah keur hideep tina eta kagiatan? Tangtu tina setiap kagiatan, tina tiap kajadian aya hikmahna. Tah tiasa ku hideep dijelaskeun dina poin kadalapan dina rarangkai. Tah ieu salah sawios conto dina adamel rangkai. Tah engke hideep dina ditugaskeun ngadamel rangkai sapertos kieu contona. Nanging panginten dina tema sareng judul anu beda. Sangkan jadi tulisan anu gembleng, pedaran anu meunang mekarkeun tina rangkai karangan teh kudu diropea deui atawa dimodifikasi deui. Kitu deui palebah heula pandeurina, mana nu kudu diheulakeun kalimahna, mana nu kudu dipaneurikeun. Anu jelas, nyieun rangkai karangan dina wangun kalimah pananya teh bakal karasa leuwih gampang mekarkeunana tibatan ngagunakeun kalimah wawaran. Naon cenah kalimah wawaran teh? Kalimah berita. Nah, janten langkung gampang urang ngadamel rangkai karangan dina kalimah pananya daripada kalimah wawaran. Pilih aya patarosan, hideep tiasa dina kolom komentar atanapi dina forum diskusi SSA. Hatur nuhun kana perhatosanana. Walahila pidamel tugas online-na. Pami aya nu teu kahartos tiasa japri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.